ringkas eta kos kitu mantak dina masalah insyaallah bae kan di Batul Muin dijelaskeun urang diondang ku babaturan urang kemudian urang moal kaditu patali jeung boga kegiatan atau naon tapi tetep urang make insyaallah bohong berarti mun moal ulah make insyaallah bebeja asana moal bisa hadir kula kaditu geus teu kudu make insyaallah ai insyaallah mah antara endeuh jeung teu asana insyaallah kaditu kula bakal kaditu ai dina waktuna henteu masalah tapi lamun jelas moal kaditu bakal insyaallah nah ieu insyaallah bakal ngancam kanyana moal bae geus tatangga ngariung beuting ngariung ieu kaditu beuting waduh moal bisa kula moal bisa emang aya naon nonton bola di TV kula Bararego tan pan ustad ieu nu bakal mimpina waduh hoki sa final ati kumaha ieu ngariung ieu kan tujuna kumaha mun dikapetingkeun berkat tilu baheula teh ngomong teu balener ngomong teh teu balener ngomong A jadi B ngomong B jadi C ngomong C jadi D eta baheula basa itu kebenaran sehingga masyarakat teu percaya jasa ka kepemimpinan Quraisy kafir Quraisy teh ngomongna teh kos kitu jadi lamun A teu A lamun B teu B jadi lain di mulut lain di hati teu pas zahir jeung batin sehingga omonganna teh pinuh ku bohong mantak diinstruksikan ku Gusti Allah wa iza qultum fa'dilu di mana anjeun ngaromong boh urusan hukum atawa lain hukum sing bener ngomongna sing lempeng ngomongna fa'dilu cenah ieu mah ngomongna jeung dulur walau kana za qurba nu diomongkeun boh manfaat ka dulur boh madarat ka dulur bejakeun sing lempeng ngomong kos kuari orang si lempeng ngomong si hade haram bejakeun halal makruh sunah mun jadi kiai sing lempeng omongna ulah eta aju kos kitu teu bisa ngomong cau wadur kredit haram sia nasa geus jelas Batul Muin geus jelaskeun dina ikhlas Batul Muin geus jelaskeun hiji nu meunang kredit teh di mana-mana cash jeung kredit akur hargana atau kredit tanpa nerima cash eta halal adapun berbeda berarti dua akad atau dua harga riba sia kos kitu teh aya beun datang kiai angga ngomong sia haram kiai aya motor bagus sih jeung kiai bae pake bae motor naon motor Mio menang naon tuh menang kredit tapi kukulan ke dikreditkeun mah jeung kiai bae oh masalah sih emang rada butuh sakieu teh enggak masalah guys nuhun kudu kredit haram nya jadi Quran jelas budaya kecuali lamun butuh butuh teh enggak masalah lah sakieu teh aja emang eta Allah ge mau ninga ieu gitu kan kabelah deuna datang deui kiai ieu aya mobil ye tenden mah di mah kiai kula nu oh kiai sebenarnya kredit haram apa halal sih nya sebenarnya ini sebenarnya can jelas cenah teh lah ai butuh amat mah geus halal bae lah kiai terenggesan jadi kiai deui bener bae aja nu ngaji ngaran geusan pan geusan sia lamun disogok ku pamarentah haram duit pamarentah datang ka sia sogok karena haram sia jadi mui disogok nyogok kayak jadi mui na haram sia kababawa ge ke akhirat sia sing ada sia dek jadi PNS sogok haram sia emang kumaha gitu awas sia iya ge kiai kampanye dibere eta kan sogok karena haram kiai kulan ieu di kampanye petilu aju ieu mah kiai mah asal datang bae ngadoa lah geus masalah teu bisa henteu mah kehadiran kiai mah dibutuhkeun alhamdulillah di 5 juta
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Hidup P3. Hidup. Si kiai kumaha? Bego ya kiai. Tah, kabelah dia mah teu sogokan ge ai kira-kira ngalancarkeun masalah demi kemaslahatan umat. Eta regesa di kiai kos kiai. Teu jelas. Tah eta kiai baheula tokoh kures teh kararitu. Da dua tak wa idza qultum fa'dilu. Di mana ngomong mane sing lempeng, sing bener. Datanglah Partai Golkar ngomong, insyaallah ngadukung Golkar dia tuh tama pan ngaranna ge partai kadalon tah mah. Insyaallah lah pokona. Mun nya kiai bantuanan, atuh masalah. Salaman guriwel. Datang deh Demokrat. Ieu mah kiai bantuan doana. Insyaallah tuh Demokrat deui kan ku dikeur ngajabat kan presiden ke presiden Demokrat kan. Insyaallah geus dibantu lah. Salaman guriwel 2. Datang deui ti PKB. Wah tuh PKB makan partai urang kan NU. Atuh deuk ka mana deui? Manya kudu urang kudu kaluar ti KNU-an. Ulah kajeun kuku mah ge tah mah imah urang tetep bae urang dukung bae ulah deuleu calegna nu penting imahna. Oh iya bener mantap atuh insyaallah geus guriwel 3. Datang deui P3 we kumaha teh kiai? Tuh P3 mah pan emang tiba heula tah mah atuh. Wah tuh lamun teu didukung P3 deuk kumaha? Jadi emang kekuatan Islam aya dan di P3. Nu mantaknya nama make bintang pati naon kar Ka'bah da eta teh lambang sebagai lambang Islam. Wah teh guribal deui 4. Kiai nu sabenerna deuk ka mana sih ieu kiai? Teh bener tah kiai teh bener. Eta teh bener tah kiai hampir rata-rata. Aya nu benerna kumaha? Ndeuk milih kita kiai. Waalaikumsalam. Itu partai nanti Golkar. Oh, enggak ada aku ngan kula mau milih. Emang gua sepal lain ke Golkar. Beneran nih mau milih. Datang deui Ivan. Waalaikumsalam. Ieu partai Ivan mau milih. Muhammadiyah menyain kudu dukung Muhammadiyah. Hatta rajasa Muhammadiyah kayak. Mau. Kayak gaji mau. Henteu moal ngadukung moal geus moal. Datang Demokrat, mau Demokrat keracak-kacakan, moal ngadukung. Ente cuma ieu mah bingkis bawa tadi tuh moal, aing mah moal geus moal teh moal geus. Assalamualaikum, ieu mah P3 ieu mah partai Islam. Wah, Islam cangkangna doa. Tiba heula. Ya hasilna mana? Hasil P3 Islam poin mana nu geus hasil kunyana. Moal aing mah konsisten tak kiai. Di berenduan kabeh. Di barenduan ku berbagai partai ku jelema-jelema aja di berduan moal kebal kita pae ieu nyana pae aing pae deuleutkeun ke di akhirat eta teger tak kiai resep tah urang anu kos kitu tah ye eta aing masalah ku Allah bae aing mah aya ku jelema mah nyana ge pae engke aing pae mah jaing mah disumbang embung ku nyana dahar aing nyana jaing mah tani aing mah dagang ye nu pae ge sok mere selawat ka ye kiai aja babalang batan ka nu pae Eta si budol 5 panetas nyolateun mah jadi boga leutik moal rek nyolateun deui aing kanyana atuh deuk kira aja sakali nyolateun mah endahan ngancam moal disolateun deui sia ku aing atuh lupa mah terus sakali doang nyolateun nah ancam-ancam teuing ge atuh aduh masyaallah. Ieu bab sholawat teh anggeus-anggeus ku Muhammadiyah mah sholawat teh pajar mayar nyalateun lain. Sholawat teh kifarat fidyah. Jelema teu salat sataun. Eta teh lam tukdo walam tufda, teu bisa dikodoan salatna, teu bisa dipidyahan. Kama qala Syafi'i menurut Imam Syafi'i teu bisa teh kos kitu teh. Di luar mazhab Syafi'i bisa Hanafi tukdo tufda bisa. Jadi urang nyokot ayeuna ka mazhab Hanafi masalah Imam Subki ngajelaskeun sok qodoan bisa pidyahan bisa satungtung madzhabul arba'ah bisa pantak naon atuh geus sataunnya na teu salat sapoe 5 lantaran mazhabna Maliki atau Hanafi pan witir teh fardu jadi genep ditungna geus sapoe-sapoe genep liter kalikeun sataun tah eta teh lain mayar kiai jangnya anak keneh bikeun deuk anu nyalateun deuk henteu pokona mah eta mah bikeun bidiah ngaranna
Untuk Muhammadiyah cenah umah kudu dibayar bae nyalateun ge. Wah, mah bersih sakeuna teh. Ikhlas. Soekeun seungeut sia ku aing sia. Ikhlas di mana horeng sia. Tah. Jadi eta mah fidyah ngaranna. Mendak lain masalah gede jeung leutikna nyana tinggalin salatna sabaraha. Acan moal dipidihan dek di kodoan atuh. Masalah. Ngondang santri nyana teu make pidyah. Masalah. Santri mah geus johon ganjaran ngan mobil bayar. Lain pidyah tah mah pangbayarkeun mobil tah mah. Atuh baja kudu leumpang ka ditu. Masalah tah. Ulah dikaitkeun tah mah urusanana. Pidyah tah mah kos kitu. Loba nu bae lumayan sakeuna. Tah ieu wa idza qultum fa'dim. Sing bener. Ngomong sing bener, hukum atau lain hukum. Benerkeun. Lurus sakumaha kamistianana kacocokanana. Ngeunaheun geura ge bakalna hampang mun jadi ustad jadi kiai. Tadi pakai karesep ge moal kabel. Kiai eta mah tolol. Kunaon gitu, aing ngajak embung, itu ngajak embung yang ka mana cenah lupa tagas ulah diararajian. Hei, aing mah teh hayang diajian ku sia. Kudu teger jadi kiai. Oh, saya mah ngaji sorangan di aing mah jeung Quran, duaan ngobrol jeung Allah. Ayo sia Allah, sia aing mah jeung Allah bae. Itu terus bae nu ngaraji, ulah diajian teh mah jelema kos karara itu teh teu puguh cenah mah. Ieu moal itu embung, menya cenah hirup bermasyarakat. Hei, aing mah masyarakat kalian yang ti Allah, aing yang ti juri mah teu hayang. Beres geus. Kebal-kebal seungit. Kebal-kebal bahasa gitu, kiai eta jeung benernya keran hukumna Al-Qur'ana. Mulai aya deui nu ngaji. Nek naon sia kade? Nek ngaji. Cek, pan kamari jadi ulah-ulah lah neangan nu sajen dihareseun kiai bae. Ayo di aing mah tetep rukun wudu genep-genep bae di aing mah. Wajan kok kumaha aing mah moal kudu luntur aing mah benak-benak bae. Oh, kadenge mah di itu dudu Golkar mah titah 77 nya mah. So sok kiai, bari ka partai kiai ka partai ngadukung bebeneran seungit saat eta dikondisikeun ku kandidat ngaji diberean duit ngaji rame maca sholawat ge apeng-apengan kabelah dia nanya nangis ka kantor geus urusan masyarakat ge boga pikiran teh mah kiai meureun nya deui teu beres kiai urang mah angkona jangan ngaji nahi aya duit ngaji duit teu ngaji ngaji jajan mah kos kitu ngajina cenah ngomongkeun Golkar bae Golkar hebat segala anu hebat teh puyeng. Itu urusannya nama ka hukum-hukumna. Mulai bau sakedeung kege jelema nu konsisten mah sakedeung ditinggalkeun engke mah dibutuhkeun deui. Sebab naon? Lauk butuh cai. Nurani butuh kebersihan. Cok lah di bala kiai anu ancur di partai daek masyarakat gaji kajana tek saja anjing. Aing mah ulah. Deulekeun di Serang, di Pandeglang, di Tangerang, anu ancrup-ancrupan di partai nyaan ngagelok hatena lain ngaluhurkeun ayat Al-Qur'an, ngaluhurkeun kandidat jeung partai. Moal kebal jadi kiai. Moal kebal intaha wis tutup apa kakiayana si wong. RS ini. Teu hayangeun masyarakat embong mah. Kunaon sia teu ngaji nyaho sangeut. Ngaji mah ganjaran. Dah, ganjaran nyaho henteu. Emang kunaon atuh ngajina kos kitu. Dah, teu hayang. Isu penting mah ngaji. Emang kunaon? Deuk dibere duit teh. Nah, teu daek. Ngaji si kos kitu. Ngaji mah supaya urang meunang hidayah tanpa aya dorongan ti duniawi. Ndek nempo mata hate ka alam akhirat geus nunuduhkeunana ge kudu geus nyaho ka akhirat ulah dicampuran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ku bangsa ilmu juri-juri duka sekarang itu hiji be Allah lillahi ta'ala ngeunaheun sebab fitrah nama suci aing hayang salamet kieu ge aing tukang judi tapi aing pan embung ai paeh kudu keur judi ngaji aing tukang mabok tapi aing embung paeh kudu dikerekebang ke di akhirat ngaji aing tukang maling aing tukang ngaji nyana neangan kemurnian ketika kapanggih murni oh ya ngaji terus judi terus encan waktu encan kakarak nampung bae jadi terus salah
wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Mang, mamang calon kan? Ieu mah hampura kula embung sumput salindung besi engke pajar. Jadi kula mah tetep bae lantaran mamang partena Golkar, kula mah belu jasa kan ka Golkar. Jadi kula mah moal bae terang-terangan. Walau kana dza qurba. Sanajan dulur nu deuk calona henteu bae. Sia dulur bae teu ngadukung. Lain masalah kos kitu. Masalahna kan patalina jeung ka akhirat sakali ngadukung di dunia kan di akhirat engke bakal dikieu-kieukeun ku malaikat. Ini dukungan terhadap Golkar tanda tangan siapa ini? Kula kan embung ke di hareupeun jelema masa kiai ngadukung Golkar, masa kiai ngadukung eta mentong daripada eta jago embung. Sanajan ka dulur ieu mah nya terus terang moal eta. Tak eta hebat tah lamun kos kitu. Walau kana zakur terang-terangan. Terang-terangan. Geus henteu bae. Jadi nyawan dulurna ge. Ulah kan dulurna mere ongko. Dulurna sia teh siga dukung dan teu aing. Puyeng aing. Jeruk dikiriman bae aing. Segala apal segala nanaon. Tapi kadengena. Dina kadengena aduh puyeng aing cenah. Kana ge puyeng. Nu dulurna puyeng lantaran teu jelas. Datang mah datang gadinya ngarokok biasa ngobrol ke balik ditanya emang teh ngadukung untuk temu formalitas bae tolol teh coba. Teu terang-terangan. Ongkos dibere, jeruk dibere. Tapi henteu ngadukung. Eta konsisten moal beres. Fa'dilu sing bener. Hese jasa teh urang kos kitu hese. Hese jasa teh kos kitu. Lumantak dina masalah insyaallah bae kan di Batul Muin dijelaskeun. Urang diondang ku babaturan urang. Kemudian urang moal kaditu patali jeung boga kegiatan atawa naon tapi tetep urang make insyaallah bohong berarti mun moal ulah make insyaallah bebeja asana moal bisa hadir kula kaditu geus teu kudu make insyaallah ai insyaallah mah antara embet jeung teu asana insyaallah kaditu kula bakal kaditu ai dina waktuna henteu masalah tapi lamun geus jelas moal kaditu bakal insyaallah nah ieu insyaallah bakal ngancam ka nya moal bae geus tatangga ngariung penting ngariung yang kaditu penting waduh moal bisa kula moal bisa emang enak naon nonton bola di TV kula bararego tad pan ustad ieu nu bakal mimpina waduh hoki sa final ati kumaha ieu ngariung ieu kan tujuna kumaha mun dikapetingkeun atau tas asar ya oke, waduh kesempatan emas ya. Ya Ustaz bego. Tapi di satu sisi bego, di satu sisi terang-terangan kata Ustaz. Hebat kan berarti? Hebat berarti kata Ustaz. Daripada kita penting tujuh di imanja ka ditu pimpin. Insyaallah guys, waktu nanti. Emang memeh lagi mualinya nang insyaallah gila aya nu sajen ieu imah hogas ieu di final cek magister waduh pada jasa ieu. Eta tolol gitu. Nah, etalah fa'dilu walau kana dza qurba. Bejakeun sabenerna ngomongan teh ulah sumput salindu. Ngeunaheun kadengen haram halal. Sunah meunang henteu meunang jelaskeun. Jadi jelas. Kiai, ulah ieu tolak tilu. Tolak tilu mah tuh kira-kira mun tolak tilu jadi hiji apa jadi tilu sih? Ari surahan guru mah tolak tilu mah atuh bain kubro tilu tama teu bisa diruju deui tapi ari pamarentah mah jakuari mui segala tilu teh jadi hiji malah lamun nolakna bari marah mah teh jadi kitu ja aja menurut kiai kumaha nyaonya cekeuna teh ja atuh umanya cekina kira-kira atuh lamun cek kiai-kiai mah baheula tilu mah tuh tilu bae ejak pemerintah mah hiji cekina malah mah teu jadi aja keputusan kumaha nyaonya keke geus kesel halo gak kula balik lah tuh ya, gitu tuh saya balik lah isu kadede lah kayak udah pikir-pikir lah ku mama, hebat tak mama aja lu mana mah,
isuk dah datang. Waalaikumsalam. Jajasiah ya. Eta babawa naon? Tadi pengkolan mah jeruk segala apel. Wah, mantep ya mah yo pas kieu. Ya nanyakeun nu kamari teh kumaha tolak lah atuh geus bae ye mah jadi hiji bae lah jasiah mah jeruk ka dieuna. Orang di asan teh jeruk dah asem. Tilu. Jadi tilu emang asem jerukna. Yang kiai kumaha sih nu sabenerna ieu kiai. Geus bae pamanggihnyana di kitab Bain Kubro tolak tilu. Adapun kebenarannya lapor kamu jadi hiji tanggung jawab mui. Ulah bingung. Sia nanya ka aing tilu, deuk nya ka ditu hiji. Tinggal terserah sia. Deuk itu teu percaya deuk aing. Aing mah tilu bae. Pan bisa akur, pokoknya teu akur ya. Pokoknya aing mah make kitab, tolak tilu bae. Cenah pemerintah ngajarikeun hiji tanggung jawab jalan ke. Sabondoroyot jeung sia ka ditu los. Aya sia daek di hukuman zina make ka dituna. Lain ieu mah kan nolakna teh keur marah. Cenah pemerintah keur nolak marah mah teu jadi. Emang aya nolak teu marah? Kitu kudu. Jai macan ngajaran jelema nolak teu marah. Jangan nolak maka bae keur marah. Lamun kos kieu mah cak salakina. Sia teu bisa ngahiji jeung aing. Gas, jatuh tolak tilu aing ka sia. Kan keur marah. Jamual aya kieu engkau aku sayangi. Tetapi sebetulnya situasi dan kondisilah yang harus berpisah walaupun engkau ku sayangi tetap bari dicekel kurang engkau ku tolak ya. Sak pamajikan isik naon gunung kieu ya. Bari dicekel bari ku tolak bola aya. Bola aya datang ka neangan ka Irak ge moal ka Baghdad moal aya moal. Basti nolak mah keur mana nya sia kakarak sakitu bae ge. Emang eueuh deui awewe. Parangsana di Lampung tengah badag meureunanan. Ayo mabur sia. Keur marah moal aya neng keur ngeunaheun di dieu mabur bae ka ditu. Eta teh lain surahan kula lain surahan Imam Syafi'i mana aya jelema nolak teu marah kok kuari jelema marah nolak teu jadi heran aing mah heran tanu mata ke geus pas ini kuari mah nanya ka kula mama ya, tilu, Bain Kubro, gas, teu bisa balik deui kecuali ku muhalil. Neangan Haji Pendi daekeun nya jadi muhalil. Gas, beres geus lah pokona ku Haji Pendi mah. Selesai urusanna. Urusan permuhalilan nyana. Lamun nanya ke ditu, ka ditu, ulah bebeja ka dieu. Geus, ka ditu tos. Beres urang jadi ngeunaheun plong. Itu kieu kayaknya jadi intinya itu orang teh pan aya dua malaikat disebutlah malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua. Malaikat peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat ta eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika urang junub. Ketika orang junub, malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang. Sebab kaambeuna angru awak urang mun urang junub. Mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang. Gak masalah. Tuduh abeh malaikat tetep aya di urang. Nomor kedua ketika goid. Ketika urang ngising, malaikat embungeun ceuk aing embung ka tempat bau-bau kos gitu malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngising nak karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana embungeun kos gitu embung aing mah kos gitu mah urusan sia teh kos gitu bah beres eta malaikat embungeun
Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jakeun aing meneuleuh-neuleuh kos kitu tah teu hayang montak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyanakeun nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratu wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung kunyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letiknya aya dua kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen pugununya lagi teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia bae di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna pugu ai ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia yang dipangbawakeun teu bisa tak eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditembleukeun ka urang dosa urang ditembleukeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen teu bisa kusorangan lah eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur nah yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus zakat urang bagus segala rupa urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang ngacaprak dari pun batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pamarentah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zalim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jo aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beurang carana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha perhitungkeun kumaha miskin ayo kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu
geus kieu kudu kuat teh ya kahadeannya nah ka dieu ke salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu teh hektar makan iman kali 5 juta pan semeterna beuh pohar jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta bae heulana tuh kan wah dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleuh keur kanyana kabagusan gajaran kakan cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang keneh ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun kanyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranna dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae ngeuleujeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mantak ngeunaheun urang mah lamun ka situ aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres urang tetep lu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae tuh ngenanangkeun pikiran bae geus dah geus sama kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh si emang nonton main bola jam 3 beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta cak jeung ngukumaha ge milu nonton ya poswan hendak lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu ayat catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna wa anu dianiaya pare eta hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa orang geus kakejet bae geugeuran maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu geugeuran puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura tilet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek aduh geus deui aku cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal
cek cinto pangeran teh panon pe ieu bimakanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pas ini kunaon urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cek malaikat pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula mah cek malaikat kon teu pas ini henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awinita Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun tah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleun nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalep aja mana si Rudin kemah bangun tenang amat tenang kolot tenang dek naon tuh di pasinikeun itu batur ke pasini kula menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja itu kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ka segala rupa Allah ye sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah aduh aing hanjakal teu kosia we ki ye kuari si hanjakal baheula sia aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan wari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh nuju mana isu bae nuju mana 11:30 tapi 11:30 ge lumayan kene sih endog-endog bae meunang wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah mentek bahasana ge ka Kangjeng Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara di dieu sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae negara nek dikacrukeun nek dicilakakeun Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim Allah dek gabereskeun eta negara statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin jadi geus dipersiapkeun ku Allah ulah tinggal ngalaksanakeun bae seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram malah didobat pan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos kitu pan kos kitu teh kajeun tinggi halangan ku bae moal bisa dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe endahan kiai na ngajakan ka awewe atuh geus kitu eta
Allah teh dek ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna teh lain Banten bersinar Banten redup kuari mah lain redup teh gua ledeg ieu mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui wah beh kuari mah ngararingkuk tuh tinggal kipu deui be empot-empot tanah aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem ae aduh masyaallah lainnya na bae loba tuh kan yes eta asal ku Allah dek dijadikeun pemimpin kos kitu cak Kangjeng Nabi ke kos kitu di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkeun pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna ta eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikat nama menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus urang teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese bae berarti Allah hendak ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan iyalah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek milih ka mana dek dibenerkeun negara dek henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna dek ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi teh jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan teh urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nyana mah sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nyana mah urang dek nuturkeun kos kitu silakan tah ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan kuari bae gitu ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pan eta teh meureunana boga kepentingan teu saluluhuna didukung kitu henteu NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajen kukumaha ge aya kepentingan kajen kukumaha ge jadi berarti kahijab anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab tai kepentingan iyalah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun dek ibadah carita mun dek ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silaka eta teh nu hese ge nu mentak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan
anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun. Abdi pugu geus istirahat awak mah gampang. Tondo istirahat mata sare. Coli geus terlalu loba ngadengekeun. Kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare, bisa ka gunung, bisa ka leuweung. Awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang. Mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misalnya istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir. Haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sepeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu, ti dieu hayang ka dieu, mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personalia hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur, istirahatkeun geula. Simpen di dieu. Nah, segala rupa istirahatkeun urusan duniawi, istirahatkeun. Tah, ka Allah keun hiji. Kumaha carana tuan? Carana gampang. Nuku urang diangan-angan, nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun dah imahnyana ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningat ge urang udag-udag anu bako. Pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tak istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat loba teh mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat kan Masya Allah urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubub ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awa iktea okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara srut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal. Urang ka Jakarta, ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal. Dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal reup. Dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang. Aya satu kebanggaan nu hayang bangga. Boy, pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo. Boh, dunia san urang bae. Kabeh ngontrak aing doang. Pohara jasa. Eta keur carita dunia bae. Urang nu hobi jabatan.
gila jabatan bareng orang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta cenah overdosis eta overload aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge we ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleun tolol teh panjen we eta da satu kebanggaan turun teh jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti betul ngalengka bae itu tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang ke Mekah akuarium mah deui Jakarta hayang balik ka Indonesia neuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun mobil teh leka tet datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim tah mah gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ge keneh teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung gajeun kukumaha ge janyana mah kadang aya kadang eueuh wah makajan kuku mah ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah mah ayo geus deukeut jeung Allah mah ngeunaheun jas masyaallah karim lamun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti Maha sagala-galana ya Allah tinggal urang ngadeukkeun Allah deukeutin Allah miceunan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tah mah kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur sia ka ditu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur ayo ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus karasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di dokes gitu
Lamun urang geus bisa ka istirahat durutan Tuhan Abdul Qadir, istirahat angan-angan, istirahat pemikiran selain Allah, karak cekas ujianna. Eueuna naon. Nah, balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard. Anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah, penggede, pemimpin raja-raja. Khalifu badukum ba'don fiha, ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya na. Sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat. Jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta. Diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat, nu ieu diturunkeun, nu ieu diangkat, nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat. Aya jelema nu dibere kasep, aya jelema nu dibere jore, aya jelema dibere sugih, aya jelema dibere fakir, aya jelema dibere mulya, aya jelema dibere rendah, aya jelema dibere pinter, jelema dibere bodoh, aya jelema dibere kuat, nu hiji deui dibere lemah. Ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah, justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum. Maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum, maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna. Di dieu maksiat apa tuh? Zaid tadi nama susah. Agar susah manehanana terus dagang make boronjong, masih kene aktif ngaji, aktif sholat, bahkan jeung roatib-roatibna penting. Bada maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia. Bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu, terus balik ka imah nyana istirahat penting, sempat kene tahajud, bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana. Eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyanangan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui ku ari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga ku ari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya, rumah aya dan lain sebagainya. Ngaroko nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ganti Samsu kurang mantep lisong. Atuh kuari mah bajuna geus ciripit lain deui kamari mah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa. Kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kakembangan di sisi imana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari nanya paling gaen dibere hatena geus juare geus julid sulit. Ustad Pajae kemana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat. Waduh, geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teu. Kuari mah masyaallah kan nelayan. Dahar ka Jati ka nelayan. Ditanya ku siapa ka Jati bae sih? Ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih. Nu di imah letang hideung. Aduh, mulai guys. Kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu.
di imah papan hayang cai baik nyokot bae sih kos begeleungeun kada dengekeun asana kaceuli bari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaulah jadi caleg jalan dia kukula diperjuangkan iyalah sarana agama iyalah sarana pendidikan bakal diperjuangkan ku hari jadi caleg kapan gih henteu teh caleg teh ku galedeg gitu teh caleg dicoba liyabluwakum nggak dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan ngunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewauh jeung nu leutik Masya Allah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat liyabluwakum Masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ikut diperhatikan ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat siap pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang bae atuh sia naonan tak mah ge bager ka mah abah keur sehat mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah sia ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunaheun sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deui ku ari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liyabluwakum Masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah
tetap jasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka syari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka syari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah kerja di pejabat jadi ibadah baik nah ibadah disadiakan wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere syari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan yeuh lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ke Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat teh bakal diberena syari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah sehingga orang menang ridho Allah subhanahu